أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mual beres ya ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teu dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona teu diberesan beresan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi ta'ala keun ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus. Urang kuari puasa turapi puasana sesuai jeung aturan syariat yana fikih nu diatur ku Kangjeng Nabi dikitabkeun ku para ulama urang bisa sesuai jeung aturanana ti mimiti fajar datang ka terbenam urang puasa bagus tapi lamun jerona teh dirapihan puasa urang hayang kalem ku mitoha ku tatangga jeung sajabana rapihan geura jerona abeh karena Allah zahiran wa batinan beuki naik urang ku ari mah salat tahajud sesuai jeung aturanana lantaran salat tahajud teh bakal nyangan jaga urang di kuburan datang ka akhirat sebab sahaja lemah anu sok udang tipeting saat batul lelap HS urang hudang ke di kuburanana bakal caang lamun urang lila salatna caangna gede lamun urang sakedeung caangna sakedeung tah lamun 2 rakaat ngentit lumayan tapi aya nu kerek bae bawa tuh cempor-cempor acan tah eta kan tahajud set tetapi tahajud teh lamun ku urang geus dirapihan zahirna batinna teh dirapihan engke tahajudna yang kalem ku makhluk lamun aya jelema tahajud mun eueuh jelema tilok lamun aya babaturan urang di gigireunana tahajud teu make rakaat datang ka subuh tapi lamun eueuh jelema paling ge hudang kihes deui eta pan teu beres tahajud kos kitu tah aya kalem bae ku jelema asal aya jelema bae takbirna ge embat Allah amin eueuh jelema Allahu Akbar nya mah kos kitu tah perbedaan antara aya jelema jeung eueuh jelema ria beresan geura batinna abeh tahajudna rapi bagus sesuai jeung instruksi Allah syariat jeung hakikat dihijikeun tah masyaallah syariat jeung thariqah dihijikeun bakal ngahakikat ya Allah ya Rabbi berat soteh lamun urang ku nafsu tapi lamun nafsu urang geus dieuweuhkeun di diri urang hampang mawa syariat ku ari ti eueuh ka aya nang Allah aya nu ngaturna Allah engke bakal maot nu ngamaotkeun Allah engke bakal dihudangkeun deui baas ngaranna dihudangkeun ku Gusti Allah digiring ka masyar nang Gusti Allah timbang amal urang teh bakal ka sorga atawa ka neraka nang Allah ngan urang dibere ikhtiar jang nyantelkeun ganjaran jeung siksaan nu bakal dilakonan ku urang jaga di yaumul kiamah sing ada ieu tah lamun urang inget ka dinya mah urang sadar sasadar-sadarna ku ari kurang ditanya diri urang ai sia ieu nu saha nu Allah kabeh lamun ditanya sia nangieun sa nangieun Allah eta mata sa mata nu pula terjadi tah kos itu eta ceuli aing tah eta berarti ngaku ka mata ngaku ka ceuli encan jadi wali lamun wali kumaha eta mata sa Allah aju ku hari atas yang muriang nang Allah aju sia moal kamu mah tunggu ku Allah bae ja sehat nang Allah muriang nang Allah moal kamu mah sakit moal aing mah tah eta bener asli eta sia mata sia sa Allah barang gering di kamar sia ka rumah sakit pancen anu Allah aing teu kuat balik deui berarti ka syariat tokos kitu tah sih hade salah tuh henteu ngan urang dina syariat berarti henteu dina hakikat tuh
Ya Allah ya Rabbi. Terus so gerak terus. Begitu di aku bae ku wali mah tadi aku aja ieu mata nu Allah. Geus lamun ieu mata nu Allah dek di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah. Cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing dideulekeun ka Al-Qur'an. Cak Allah ulah dideulekeun kana awewe nu lain mah moal ku aing mah nurut jasa ka Allah. Lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampa. Dagang lantaran butuh dahar jeung inum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak. Sebab orang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak bahkan mere baju bahkan ngimahan geus atuh urang teh usaha kuari dagang dititah ku Gusti Allah dagangna. Nah kuari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah sok geura menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad. Abdi bade usaha kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tek dek disesuaikan be jeung aturan Kangjeng Nabi. Tah ketika make nafsu njokotlah duit ti bank eta nafsu ngaranna eta siksa ngaranna. Eta siksa eta nafsu nu diinstruksikeun teh jang dahar nginum pake ngan sakadar sakitu. Da kudu loba-loba tah mah geus diatur ku Gusti Allah. Ketika urang make hawa nafsu, hayang meuli ieu, hayang meuli itu, hayang ngabangun ieu, ngabangun itu, eta hawa nafsu teu diparentah tah ku Gusti Allah. Kunaon make hawa nafsu, eta lah nu bakal jadi siksa. Sing ada tah kos kikituanana. Ci urang kuari teh dipasrahkeun jasa ka Gusti Allah nu mantak wali mangeunaheun salatna teh sebab pasrah ka Gusti Allah. Allahu akbar. Zahirna maka piki sesuai jeung Fathul Muin. Batinna dipasrahkeun ka Gusti Allah lantaran ieu awak lain nu abdi nu Gusti. Haju ku Gusti teh dititah ruku titah sujud Gusti, boro-boro titah ruku titah sujud ja lain nu abdi nu Gusti. Andai kata titah perang ge abdi mah daek bae Gusti. Sebab geus pasrah jasa ka Gusti Allah. Eta lamun urang geus pasrah ka Gusti Allah ja abdi teh nu Gusti aju engke daek teu daek ja abdi bakal dicokot teh ku Gusti atuh manian ku ari abdi nurut ka Gusti. Sapiraha titah ruku, sapiraha titah sujud. Haju sapiraha titah maca Quran lah jang geus nia enan nginakeun jasa. Nu embungna urang nafsu urangna. Nu embung teh nafsu urang. Tah eta nafsu nu kudu diperangan ge. Ai limbah mah di pabrik siap golok. Perang nyawa taruhana siap bae. Nafsu eta kos kitu tah. Deres tah mah masih keneh kadeuleu bagus. Iya ye perebut. Nyawa taruhana ka jeung kumaha ge saruyut ti aing dicokot ku nyana goblok biasa. Aing ge aing mah syahid bobo. Sabilillah caknya lain sabilillah sabil saruyuti tah mah. Tak eta kapan hawa nafsu nu geus kitu ngaranna. Coba lamun urang sadar mah. Sarwiti sia dipaling ku batur kakamalah geus maningan daripada huru-hara mending dek neangan deui bae. Emangna dunia sedaun kelor. Aing dek neangan ka Lampung sugan aya nu model sia deui. Sia putih di Lampung loba nu putih ngan sia mah ieu kajen kumaha ge lantaran tatangga bagus akhlakna ngan aya di Lampung mah bejana. Bangun dek ngerekep bae teh ka salaki. Tapi aing kajen lanek neangan deui, kajen sadar kan ngalasan. Lain milik aing meureunana tah mah geus aya suratan di Lauhil Mahfuzna. Bae. Masyaallah, murid ka kulo urang ngadengeun ge. Ya Allah, sadar teh tah. Hayang sadar model kos kitu hese jasa. Sadar. Geus lamun urang penting hudang. Tak neuleuh jam hiji. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Ieu keur hees haju hudang nu ngahudangkeun kula saha. Lamun lain Gusti nu ngahudangkeun abdi ja abdi moal hudang. Jak kajen teuing di sejak-sejak ge hudang ai ku Gusti teu dihudangkeun mah henteu bae. Tapi abdi ieu hudang jam hiji meureun manan abdi hudang teh dihudangkeun aku Gusti. Cak pabaturanna teh aya. Lain nu ngomong, lain ku Gusti tuh. Nu ngarobrol gandeng, siapa kahudangkeun ku gandeng. Jageuninganan teh babaturan aing gandeng ge kerek. Gandeng ku gandeng na kerek. Eta mangan sakadar adat doa.
dihudangkeun ku Gusti Allah jam hiji. Alhamdulillah Gusti. Nu ngahudangkeun abdi teh Gusti. Ieu awak abdi deuk dikagustikeun bae ku abdi. Pandian ku urang. Tiris. Tanya ku urang, awak ai sia nu sa? Allah. Ai cai? Allah. Ai tiris? Nang Allah. Aja sia nu bersih ti ku sa? Ku Allah. Aja deuk ka mana ieu sia? Deuk ka Allah, pan ka Allah kudu bersih. Heueuh, haneut ka rasana. Bakal haneut ka rasana. Tak tiris teh nafsu. Nafsu tiris teh sarua jeung udang-hudang, udah begitu hudang. Enggak keneh ka subuh. Nafsu teh. Mun dipandian, tiris eta tiris teh nafsu. Tapi lamun tanya awak, "Hei awak, sia nu sa?" "Nu Allah." "Ari ieu cai?" "Nu Allah." "Ai rasa tiis?" "Nang Allah." Aja sia ku tiis ieu kan jadi bersih. Bener. Deuk asa sia? Deuk ka Allah. Pan ka Allah mah kudu bersih. Heeh. Ngeunaheun ge sia. Seger bakal. Seger. Di ka Allah kan kabeh. Ngeunah. Tuh. Mulai Allahu Akbar nang satah. Nang saha nang saha ngangkatkeun nang Allah. Lamun ngarasa nang urang, lamun ngarasa nang urang capek bakalna. Tapi kan ku Allah ieu mah digerakkeun nang abdi nangtung ku Allah ieu mah ku Allah abdi mah segala rupa ge wuduna segala rupa ku nangtungna ge nang Gusti. Meureun manan kieu ge abdi mah deuk dikasorgakeun meureun ku Gusti gitu kan. Boga kayakinan abdi teh deuk dikasorgakeun Gusti lah. Lamun kira-kira ku ari ka sorga mah paehan we abdi Gusti. Mulai mantap paeh geus kan. Mantap paeh. Geus abdi meungi senang jasa Gusti masyaallah asa jeung Gusti bae. Masya Allah nikmat des. Kira-kira abdi bakal ka sorga mah ku ari mandingan ayeuna bae cabutlah diisukeun deui mah abdi loba gangguan Gusti ku ari mah loba gangguan jasa keur ieu mah tiis teh tiis ku ari mah sasada digigir di sisi digigir sasada ieu jurig balulu kayak kedeung-kedeung tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 HP sasada mangga nati totak HP kayak kedeung di TV kayak kedeung diisukan di tatangga ieu suara-suara teh ambal ya Gusti abdi mah ngadenge nu kos kitu teh aing mah mendingan salametkeun we Gusti tah wali mah kos kitu wali mah kos kitu aya deui nu ngadoa ka Gusti teh salat-salat acan tah mah Gusti abdi mah mendingan paehan memang kurang gitu sia kredit gagedean bae Gusti daripada abdi dibui mendingan dipaehan bae lah mun abdi teh dipaehan bae abdi udah bunuh diri teu tolol teh coba menta paehna akur ngan nu ieu mah motifna bener pasrah ka Allah nu ieu mah tah eta tadi embung dibui beda hampang ka Allah ngeunaheun nah kuari kieu maksudna ieu nu ngeunaheun ibadah nyahoeun kanu itu can ngeunaheun nyahoeun can ngeunaheun sebabnya na rasa ngeunahna aya di nyana kanu can ngeunaheun teh bakal nyahoeun lain kos kitu nu geus ngeunaheun mah kos penyakit jantung jeung jantung nyahoeun jantung ajan kuku namun aing jantung kos kitu sarua ring 2 aing meliringna di mana tadi jadi eta teh di material nya ring jantung meuli di material ai sia kumaha meureunna di sordel segala tah mah sarua ieu ge sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ya kadeuleuna bong udang-udang coba ayeun teh mah teu bae nyahoeun si itu mah teu nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali mah kan dibere ilmu laduni kok bisa kos kitu sih kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard ima keur carita gemblangna berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya jadi teng hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya nah lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang datang ka nyahoeun itu kitu masyaallah lamun wali nyahoeun lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu baitullahna eta ilmu laduni ngaranna lamun Mbah Bolong nu urang mun zara ka Ampel disebut Mbah Bolong kunaon eta lantaran ieu masjid kurang iblat henteu percayaan jelema sekitar eta dibolongan kan kunyana mimbarna di deuleu tuh baitullah batak telah bae Mbah Bolong kunaon eta padahal teu kudu dibolongan kitu teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintip coba intip jaheuh padahal teu kudu kitu kujana mah tuh baitullah kurang ieu eta kunaon laduni.
lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat berdi jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantap nya seserian keur salat magrib bandeng serina carekan gong seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cek nya jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isinkan kiaina isinkan mama pugu ieu lapar hayang dahar kan nya ilmu laduni ngaran lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajen ting disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho nyambung wali Allah jeung wali Allah bakal nyambung kajen teuing tatangga kajen teuing tatangga ari lain menyaho bae kajen teuing jauh nu ieu di Jawa Timur nu Jawa Tengah nu ieu di Malaysia nyambung nyaho sinar jeung sinarna bakal ngahiji sebab Allah na eta-eta keneh seakan-akan Allah ngabejaan sebab urang aya di sinar Allah itu aya di sinar Allah nu di sinar Allah jeung nu di sinar Allah bakal nyambung nu aya di Suriah nu aya di Yaman anu aya di Baghdad kabeh teu nyarambung nyaho kaambe wali Allah nu aya di Serang nu aya di Pandeglang kaambe sebab naon itu aya di sinar Allah urang aya di sinar misalna ieu wali ieu di sinar Allah ngahiji di sinar Allah nyahoeun kajen teh nya hees bae kajen teh nya macul bae nyaho wali kajen kukumaha ge sebab nyaho nu panyakit jantung jeung panyakit jantung ngobrolna ring malulu panyakit lambung jeung panyakit lambung ngobrolna ieu teu rab malulu panyakit Krisno jeung panyakit Trisno sarua bae eta teh nyana nyaritakeun I love you malulu ieu sarua mangsana teh di Bitung aya di Cisoka aya eta nyaritakeun bae aing meunang we waduh jangkrik muda di sekarang gue nyawa ya deh jauh eta ngobrol karena itu bae PNS jeung PNS selantaran aya di dinya sarua di lembah eta bakal akur guru jeung guru akur bae ya intel jeung intel atuh nyaho nyana ge intel jeung intel aya kode-kodena sarua bae huajan teh di tengah-tengah riungan manusia loba ribuan intel datang itu intel nyana pada ngamankeun intel polisi intel abris sarua bae intelijen jeung intelijen ulah-ulah dalam negeri jeung luar negeri bakal nyahoeun nah nu sok moto teh naon gara-garana wartawan dosi mah nyaho bae anu kos kitu mah bangsana meureun sia tah wartawan jeung wartawan sarua bae di peperangan palang merah jeung palang merah nyahoeun nyana teh pengamanan dalam peperangan nyahoeun ieu medis dan lain sebagainya santri jeung santri kajahoan bae kajon teuing kukumaha ge urang di kota ieu di kota sarua bae urang make samping itu mah make calana kanyahoan santri sia kajen kukumaha ge leuh kajen kukumaha santri kanyahoan bae sia kanyahoan bae lah kajen kukumaha PKS kunaon hideung na ngagedor-gedorkeun kanyahoan santri asli jeung PKS santri hideung tarangna PKS hideung kukuna mah ketebak bae ieu santri asli ieu PKS kanyahoan tina naon leumpang tina leumpang lagi geus kajahoan santri asli mah di tengah-tengah jelema hampuran punten jagana teh di kota ge punten bangun minggir bae aya adab tapi PKS nabrak los beda ya tuh kajahoan we nah ieu keur carita wali jeung wali atuh nyahoeun nya sebab pada ya di cahaya Allah ieu keur carita layaripul wali illal wali nah matak naon pasrah gerak ka Gusti Allah ulah ngarasa berat ka Al-Qur'anul Karim lamun urang ngarasa berat ka Al-Qur'an berarti aya nafsu di awak urang nafsu mah saeutik bae urang hudang peuting kemudian urang sieun ka pocong eta teh nafsu urang sebab naon sebab urang embung neuleuh pocong urang mah hayang ge neuleuh nu geulis tah jadi nafsu urang teh deuleuhan teh embung neuleuh pocong eta nafsu ngaranna hayang ge neuleuh nu geulis eta nafsu ngaranna ketika geus diparasakeun ka Allah nu geulis pocong makhluk Allah teh sia paling moringkak bulu sia tuh malah nang tangan geura ge malah nang tangan urang malah nang tangan ayo sia ji sebab naon di jero kolbuna geus aya Allah lawan ku sia Allah ye sia neraka sia urang geus deukeut jasa jeung Allah mata kajawan hendak aya jelema wawalianan
tengah peting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah gambusan marawisan. Nah, ieu walianan ya. Halal sekian itu mah kejanjian wali sekian. Saya kan udah jadi wali. Nyana kebeneran mentas haju kapetingan, mana hujan, mana candahar. Kebeneran ya mah kiai ya. Masya Allah. Kebeneran kiaina bener-bener geus jadi ahli Allah. Ya, aing dikai mah kiai. Ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan ke aing dibere kamar aing mandi ngeunaan isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cek nangis. Masya Allah, alhamdulillah cek anugerah ti Allah di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum sana kene mah 3 kali. Assalamualaikum cek kiai teh sa abdi minantu Allah. Itu bahasa geus luhur jasa tambah bahasa luhur tambah geus abeh di pajar wali kan maksudna wali asli mah ngomong gitu masalah geus paham geus wali jeung wali mah paham sanajan salah ge sebab timbul tina kadeukeutan cenah jeung Allah. Aing nya ge nurutan bahasa wali abdi minantu Allah kan kaambe kunyana ku wali dan di jero bukakeun lawang calikeun lah didinya henteu tidak ka jero calikeun lah di dieu. Wah aing disiap-siapkeun geus ku kumaha ge alhamdulillah horenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi taju keluar ngobrol sakedeung di mana ye abdi mantes dakwah cek nya teh alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun cek nya terus abdi kapentingan hayang istirahat deui istirahat nu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah cek nya teh ya urang di dieu lah deui lain teu kabeuli hotel lain teu kabeuli tetapi wah minantu Allah teu pantes cek nya kudu di hotel iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui kan wali mah nyaweun sia mah lain minantu Allah cek nya teh sia mah juli cek hatena teh geus we tujuannya na hayang ngendong didinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah ka wali tah nyana sebab nyana lain wali cak kiai nu wali teh yuk tuturkeun abdi cih pancak kiai teh tuturkeun ya ayo abdi cenah ieu ngendong di tenang cak nyana ngendong mah urusan gampang diajak lelumpangan dari katukangan terus rada jauh aya ta masjid nah besirek ngandong mah di dieu bae lepan sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah ieulah imah Allah ditinggalkeun ku nya hakan ta minantu Allah nya balik deui dadah minantu Allah tinggal nya bae kieu we sial amat sagana teh kanyahoan emang kumaha gitu okos Habib wawalianan datang ka imah kiai kemudian dipayang-payang aja ngomongnya nak waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun ini mah mau ke rumah Kiai aja dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa mau ketemunya sama Kiai doang kan kaambeun ku ahli Allah mah nya nipu sia kajian kukumah ge moal kebel ge ngitung ya kajian kukumah ge oh diuk nyenang geus kikieuan bae bangun papanaan teh terus ngobrol geus ngobrolnya teh dekeun ngobrol terakhir doang Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 cekna teh biji 9 gimana 9.999 eta mah kieu-kieu goblok atuh kaambeun walian mah ti rokos kitu ujungna
wali asli mah embungen dibere duit aju ngadoa salamat khusus jang kiai umum jang masyarakat di ongkosan ge embung eta asli wali. Ieu mah mun aya embe di bawah, mun aya kebo di bawah, malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol ngaranna. Ka ambe ulah sok wawalianan. Ngan embung ribut bae kiai. Aya nu ribut goblok meureunnan. Eta mah sarua pada juri kabeh. Ayo ngade besis ya jeung aing. Ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, eta mah deres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Aya nulain Habib ge wawalianan, make calana luhur sabelah, handap sabelah. Ati mah lain wali nu gelo ieu mah. Waya salat teu salat, teu beres. Teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin, lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atawa lain usir kos kitu mah. Ulah dituturkeun ulah, babari bae nya kitab Tanbihul Ghafilin mah kumaha kitu. Teman dek wali tadi lain pokoknya urang mah sebab urang mah neuleuna syariat. Ketika nyana teu daek salat, geus ka ditu bae. Ye, sakjana teh aing mah wali asli. Da bodoh, wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat. Indit. Kula mendek nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bundah eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Geus aya jelema wawalianan kieu kitu haju salat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge salat bae. Wah. Ceknya wali betul naon teu boga wudu kan bapak urang. Teu beres si wali tas itu tuh, tapi kan jadi imam deui. Saya imam, ieu pan wali ieu pan tadi tas itu tuh wali mah batalna ceknya. Ambo-ambo. Tah, geus tah mah nyaminan tu Allah mah geus di masjid tas tiris-tiris los. Kaya hoat. Ya Allah, ulah sok sambarana. Biasa bae sih nu wajar. Aya Habib bangun luca lece. Luhur ieu kajen kumaha ge beda. Kadeuleu gerak-gerakanana, matana dan lain. Kajen teh ngomong kieu ngomong kanyahoan iluhur kajen kumaha ge. Tah atawa nu lain Habib, oknum Habib, loba jasa ku ari mah. Lain Habib ngaku-ngaku Habib. Ngaku Habib ambalaya kuari pugu indiahe. Ya Allah, ieu mah indiahe ieu mah. Ya batur hema malini ngaku Habib ya. Beres ya. Loba jasa ya kuari. Tasih hade. Geus pokona mah ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah. Tinggalkeun geus ulah, mesti urang katipu. Ya Allah, ya Rabb. Kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun eta. Tamah santri bloon tamah. Lu haletik heula. Aki-aki geus batuk bae ki. Ulah. Teu boga pagawean henteu kira-kira. Urang ngobrol-ngobrol di dieu, ngobrolna make kitab. Ieu. Aki ke kita. Aya cai eueuh di dinya. Cai naon? Aki papan geus kiih bae. Wah. Geus kieu disadiakeun cai jang kiih bae mah dinya teu kuat-kuat amat mengompol. Dukar ari tu heula ni aki-aki. Aya nu ngorai siapa nih nu daglidug di imah bae? Teu digawe. Teu. Kunaon teu digawe? Teu ditarima. Kunaon teu mantep teu ditarima? Teu boga ijazah ieu. Ka pasar. Pasar henteu kunaon teu boga modal. Tani jadi henteu. Kunaon tuh? Mana nu lagi paculna jauh. Jisya, itu kieu bae lu daglidug ieu dhaif ieu. Geus ulah ka mana sia? Kita magrib ka mushola ngaji, lalahunan bae ngaji. Oh, atuh nu kitu heula. Nu kitu heula tah terus mun haju hayang suratan si anu kana ngaji. Suratan si anu kana ngaji. Kiai takabur tah kos kitu. Takabur tah ge moal gede tah kiai kos kitu mah. Ulah make surat-surat gaji mah. Sebab dikembangkan ilmu Allah urang mah bae heula. Namun urang na geus rapi menghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun menghadap urang. Ulah kieu kadengena teu ngaheun jasa.
dah kowe eta naon masyarakat di orang ngaji ngajakan batu sia ge beuki kena duit bupati teureyan ku sia teu hayang aing mah eta ngadenge kitu aing mah teu betah masyarakat ngadenge kitu ngajakan ngaji sia bae bebener geulanan sing apik berarti teu apik teh budak dan kumaha ge sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah engke ge hayangeun sorangan nu ngaji urang teu ngajakan nang ulah ayo gawe mah pagaan kula atuh mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan gitu bisa bakal jawaban akos kitu bakal akos kitu teh henteu ieu mah ulama wagahan anu bisa mamang bae atuh ibu teu bisa geus aya ngaji mah kan sejen bae ulah ka kula gitu kecuali nu saruge masalah ada Kiai Ondo takos kitu teh Ondo tah kiai tah itu tah maju teu daekeun ngarajis nya ka aing tolol jasa ceknya nama aing lain kiai baru teu kadeuleu padahal di matanya nama aing kiai sebenarnya tereh abuya sebenarnya aing tah ahli Mekah teh kos kitu bangkawarah jasa jadi eta Raja Hirokla teh oh bener berarti ieu nabi akhir zaman tah eta teh keur ditanya Raja Heraklius nanya ka Abi Sufyan tah pengikut-pengikut teh do apa nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu oh kopeahna ge nomor 24 jelema diajak kieu teu daek iman diajak kitu teu daek iman leuleus ku leuleusna setengah leuleus setengah kasar ku kasar di kasaran endah handek ngabunuh Kangjeng geus kesaseleh Kangjeng muncar saseleh mah tapi pantang mundur Kangjeng mah eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah dibere mukjizat hese dakwah teh ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun ulama ahli Allah dibere maunah heseun atuh komo nu can dibere maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang ge eta geus luar biasa eta fadl Allah naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu aya lobaan dibayar ulah serius ya aya jelema na di dieu dibayar eta mah lain dakwah kos kitu mah dagang ayat tama kos kitu mah nah ieu Kangjeng Nabi geus saseleh turun ayat cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah yatikum bih bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi hai ahli Mekah coba informasikeun ka kaula bejakeun ulah asa-asa ka kaula hiji in akhadallahu sam'akum lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek hiji nomor kedua lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta rabun buta kadituna nomor katilu wa khatama ala qulubikum jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun teu daekeun neuleuh kana kahadean tah kuari mah jadi pertanyaan andai kata maneh dicabut dedengean dicabut dadeleuan dicabut dihalangan hatetea kana kebenaran na yaman ilahun ghairullah yatikum bih tanya ku anjeun Muhammad hai ahli Mekah saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah tanya ka ahli Mekah coba tanyakeun mual aya atuh jawabanana aja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwati Allah nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa cenah dokter bisa dokter lagi buta
Cenah dokter bisa ya hate mah hate. Dokter THT mah pan bisa tah. Lamun nya ge bisa meureunanan nu gagal pugu pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan. Tuh coba ayo. Teu bisa tah mangan sakadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah. Jadi zaman Kangjeng Nabi aya sahabat perang ieu batana kaluar ka dieu bebeja ka Kangjeng Nabi diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui. Aya nu bohewel ieuna geus teu bisa nyekel pedang teu bisa nyekel bendera bebeja ka Kangjeng Nabi kunaon eta bendera teh diacungkeun ieu kena panah kena pedang kadeu usap ku Kangjeng Nabi set cager deui. Loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi Masya Allah teu kudu make dokter. Dokter THT teu bisa ngadengi. Dokter jantungna kambuh. Dokter gigi bosok boga dek ieu huntuna. Atuh mun nya bisa atuh nya lah bae dokter gigi ulah kena ieu mah kadinya dok ya saya mau berobat kenapa sakit gigi saya juga lagi sakit gigi cak pasien sial teu percaya aja tuh ka dokter kos gitu tah eta pan teu beres eta tuh eta dokter tah masa urang nyari duit doang gua mah malah loba doraka dokter mah. Dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan kuari mah gede jasa dorakana. Ya nu kadinya nu hamil bu ya udah berapa coba oh ini udah bulannya lambat aja ini seminggu ini harus di sesar ini bahaya ini nggak boleh lambat di singsieunan. Coba USG dulu di USG mah pan pagawean jelema waduh tali ari-arinya nyangkut di rumah ini bu. Beres jasa. Aduh, atuh sieun kudu kalahirkeun teh was-was awet teh di singsieunan. Kuncing sieunanana bae geus doraka. Geus nu dideuleu teh duit bin duit, uang bin uang. Keselamatan jelema mah, nulungan jelema kitu geus teh dideuleu doraka. Tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna. Waduh, ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum. Kenapa? Waduh, bayinya nyungsep bu. Itu beres ya bida. Aduh, bagaimana tuh? Ini nggak beres ini mah. Nggak beres ini mah harus disesar. Gak ada jalan lain. Aduh, ini mah bu harus segera saya. Atuh, kersin, khawatir. Mana mikiran keselamatan, mana mikiran duit teboga. Aduh, da kumaha nyin sulit. Jabah heula mah lain kitu keur zaman madukun diusap-usap punya oh tenang bae rada hese ge tuh biasana cek nya kek mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeun coba eta. Madukun bisa biasa. Neng biasa bae tenang. Jadi ku tenang mah beres satu kabeh ge. Tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mengenakeun jasa. Oh iya biasa mulus-mulus udah entar dia tuh Masya Allah ngeunaheun bidan teh. Udah enggak usah nanti juga keluar sendiri. Nanti ibu bantu terus jangan ngeunaheun. Dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah enggak tanggung jawab saya mah gitu. Sabodo aing gitu neureuneuh. Mun dilawan mah kurang beres. Aing meureun tanggung jawab aing sia sakitu geus kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya teu ngangeunakeun dongeng-dongeng nu aya jelema datang Waalaikumsalam Mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya enggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan nyesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang budak kontrakan suami ada tuh suami kerja nggak di PHK ya. Wah ya kebeneran ya ulah minta ke aing ya ente jagiana saya mah doanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan ini mah separoh nggak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau dikitukan kurangnya naji itu urusan saya sekian itu bisa tahu
jatah mah bari peureum ge jalan bae nu kos itu. Tah. Cek simbates saya mah begini Pak Kiai. Saking nggak punya, saya mah terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai. Saya mau pasrah sama Allah. Bu bagus dah. Bagus jasa. Enggak ke rumah sakit enggak. Bukan enggak apa-apa, enggak punya uang saya. Udah saya meminjem enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem. Udah saya meminta air sama Pak Kiai, terus saya mau ngelahirinnya di kontrakan aja sekian ya. Udah nanti kalau udah mules-mules paling nanti minta tolong siapa aja. Saya udah pasrah sama Allah aja. Oh iya tuh udah begitu. Kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini sekian. Bagus jasa tak budak. Hebat jasa eta. Masya Allah. Ya udah. Sepira merah cahaya tuh tah. Datang gak imang inum ngobrol bejeng salakina terus ka maghrib mules nangis pas ini bejeng salakina ada kalau saya ini sampai meninggal tolong urusin mayit saya kubur biasa geus muswawasiatan nya eta disingsieunan ku bidan disingsianan ku dokter ini lambat 1 minggu udah nggak ketolong saya nggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe ieu mah geus pasrah bae jadi kadadengkeun bae tah ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya no wolok keluar sorangan borosol tinggal salakina begini bagaimana ini teu siap teh segurang teh teu salakina lulumpatan teu pugus sakumaha kuda kapanasan aya cak ada apa itu ngelahirin di mana tuh di kontrakan ji atuh kenapa enggak bilang-bilang di arurusan ku babaturanana salamet teu make duit setik-etik aja tuh bebeja deui ka kula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai jair Pak Kiai wah langsung keluar padahal waktu nginum geus ya kitu bae ieu eng teu maca naon sebenarnya lah terus pembacaan gaya bakal memacet bae ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang lamun aya jelema endek ngalahirkeun na ieu bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat katuan Syekh Abdul Qadir sok kira jukanya na hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun da sedih hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus atuh minta cai cenah teh ka Kiai lah nu bayah hese bae sana ka Kiai moal beres kayakinanana geus eueuh kayak gini nggak sih mau atau kudu yakin doa jingan tuh ayo cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengan maraneh kabeh nu tatadina ngadenge ku ari jadi torek andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh tatadina bisa ningali ku ari jadi buta andai kata Allah lutupan ke hati maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener ku ari mah teu bisa maca nu bener man ilahun gairullah yatikum bih sa lu bisa salian Allah lu bisa ngembalikeun kana dedelan dedengan jeung hate bejakeun kali mah tuh moal aya tah mah satu nu bisa ngabalikeun iwal nu hiji tah batu satu nu hiji teh itu menjeng langit bumi cek juga ada tuh iman deh mungkin hola belum teh coba nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nyana sia ada nu hiji ge lain nu ngagayot saya masuk salah bae pugu nu hiji bae nu hiji cek nyana teh sa mun langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jahatan nu bisa ngembalikeun dedelan dedengan jeung hate iwal tinu hiji eueuh salian tinu hiji mah eueuh lu bisa pangeran ngaran lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadenge boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadeleh atuh patung jinganan hiji mun euy cek untuk ka Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah
tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ih minuman naon dia bir haram eta oh haram mah ulah atuh itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan sakeuna teh tetep bae geus nyaho haram terus bae ieu teh keur leulitikanna nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge saha anu teu nyaho judi teh haram nyaho kabeh ge saha anu teu nyaritakeun kredit model urang teh haram teh kos kredit itu teh tapi pan terus bae leulitikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena Masya Allah tak ieu nu mentak di dieu dicaritakeun ceuli heula ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kadua ba absarakum nomor katilu wa khatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati waduh biasa dari mata turun ke hati dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu dari telinga ke hati kene Masya Allah ti mata urang ti mata dicelik ke hati keur diuk baik ieu peureum mah peureum tenang teh barang tek bentak ih geulis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pantes saruan jeung di imah ai cia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak gara-gara neuleuk kan tah je kunci motor ke mananya di mana ngontrak mah si budak tina leuleuh aju ka kunci motor pantah ngambay berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrakna neng loh tanya baik lain mesin neng Muriang saha anu endekna oh heuh nya atuh ulah mikiran sehat tapi si neng Muriang teu boga dulur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh gobal ngaranna atuh bisaan bae atuh buaya darat juga dan eta ge si awewe teh ai keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun neng Muriang jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah neng Mirieu tuluh yang ke dokter tinggal angkat saja advance neng oke iya ya udah nomornya berapa situ ini udah segitu doang saya mau pulang lagi beres itu buaya teh kos gitu kos lu endek bener teh kos lu endek bener Masya Allah ti mata celik lari itu tenang betul ngadenge suara merdu ngadenge suara jeritan ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati tuh tak iya mentak ti mata ke hati ti celik ke hati mentak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek geus sorga bae teh teu kudu salat deuk kumaha salatna nyaho salat di mana tuh nya nyatorek nya buta coba gede kumaha coba nyana ndek ngabejakeun deui wajib salat torek bae ndek nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu ieu kieu ieu rakaatna ieu ruku mah kieu atuh kumaha nyampekeun ada aja torek nya buta enggeus amun aya jelema buta torek sorga tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklip aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklip bisu doang tapi neuleuh kataklip tiba si kewajiban sholat aya jelema buta rata ngadenge wajib keneh sholat teh sholat siksa ku Gusti Allah aya jelema teu ngadenge ngan neuleuh wajib bae tapi lamun geus teu neuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat deuk salat nyaho ti mana tuh nyaho ti mana salatna tuh geus bae teh ai di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar ieu keneh nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum bejakeun Muhammad
pangeran mana man ilahun gairu syariat Allah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata perhatikeun coba ku mata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun geura kitu ta eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedenyan ku abege moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing itu pangeran kuari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate iwati aing atuh kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah teu kudu make laut teu kudu make gunung teu kudu make angin teu kudu make langit teu kudu make tsunami teu kudu make gempa dan lain sebagainya di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing tak ku ceuli bae ge ku mata bae ge geus nandakeun aing teh pangeran da teu bisaeun nya saha nu bisa nyieun ceuli eueuh apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunya nang mesen kitu teh beungeut jan teu eueuh nu bisa dia nu bisa mesen nu bisa mesen pangeran saha mesen hayang boga anak teh nu mancung mesen ku urang Tuhan Allah saya atas nama Asep mohon pada Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus hidung yang mancung ayo lahir petekel sia geus pesen kaing jak Allah tolo jasa kos ka bosna bae pugus ya ibadah gitu beres teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae geus bae ngadoa bae geus ka Allah urang mah Gusti mun dibere anak-anak nu saleh mun awewe nu saleh sakitu geus pesan kumaha Allah bae ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah nya eta teh ya carana urang karesep urang cek Kangjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan urang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget diberes ya ku aing atau karesep urang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atau si encek anak kos encek makan nu mantek aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pamajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung mah anak putih teu kaharti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi baldi aku mal kunaon eta kulit cakur Kangjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha ta onta putih anakna beureum terus balik bae ka Kangjeng geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum heuh nya cek teh atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget ka nu putih atawa resep ka nu putih oh cek nya teh kula harita greget jasa ka nu putih tah eta ka greget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang ke kudu greget ka nu kasep pan hese
sok aya tah indung na kasep anakna indung na gelis bapana kasep anak Masya Allah korban. Coba perhatikan kaifanu sariful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak balik ayat gak jelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu saden cukup ceuli mata jeung hate bae insyaallah mantak urang mah ieu alhamdulillah ya rabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang kuari keur dibuka-bukakeun tet bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena Masya Allah diajakan kurang ngaji lah ngaji malu siap kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah ieu urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang henteu rek dikasorgakeun aja moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon ieu poe Minggu ye puncak wah hayang tuh kan gitu summahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik nuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah araetakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae ira aya aba-aba aja eueuh deuk tsunami Aceh apa aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun na lompatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuk atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sakaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting tah eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh ngan pante khusus nu zalim ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mah ngahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya Garut sautak saetik termasuk Banten saetik. Tah eta teh nu zalim anu disiksa teh Aceh. Eta teh luar biasa ganja-ganjana. Wah, nu mantak disiksa teh ku Gusti Allah. Jara radi ditukangeun imah, digigir imah. Nya nama masak ge geus campuran ku ganja. Mantas ngadahar sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri itu tapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ke Jakarta Masya Allah kos kadar itulah kok teu ditangkap ku polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa teh mah geus aman-aman bae je sak Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ye hantam ceker tsunami 200.000 manusia
beak kabeh. Coba kuari masukan rada balalan deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari. Ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman, beuki hancur tibatan kamari urusan permaksiatanana. Lantaran kuari mah ojo, ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari, turunkan orang Amerika, oh potensi orenganan. Udah, bagi dua, yang ke Jakarta, yang ke saya, dikemas, kuari dibikin ke Amerika, tuker kuari jeung obat. Di Amerika na mere obat ke urang Aceh, ieu na ganja dibawa ke Amerika, kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ieu mah rahasia bae kula mengabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun ditu atuh bejakeun deui. Pada urangna bae kitu ieu mah. Ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna. Masyaallah. Beuki hancur guari lain lalagan. Mentak jelema anu ibadah pas jadinya nu neuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh. Kenapa? Geus sabaraha urang nu cerita ka kaula, waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai. Enggak, saya tidak akan kembali. Kos kita nu nyaho makuari. Wah, peradaban, perzinahan dan lain sebagainya teh. Aceh ieu. Aduh, masyaallah. Ieu nu ku urang dibanggakeun teh. Kebanggaan urang Serambi Mekah. Kebanggaan kedua adalah Banten. Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten. Baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti dareukeut ka Allah. Kuari mah dareukeut ka Atut. Wah, urang Banten teh. Bahara jasa, masya Allah. Ndeu kumaha mana contoheun Banten teh Serambi Mekahna. Ieu Serang Pulau Jawa adalah Banten. Mantap pergerakan naon teh Banten, tapi kuari Banten geus kos karari itu Gusti Allah nu agung, judi aya di Banten, zina aya di Banten, mabok aya di Banten. Ndeu kumaha coba kesultanan tinggal kesultanan. Masya Allah. Mantap terus disiksa. Lain Banten bae ka Serang ka Tangerang terus, masya Allah. Nih lamun geus datang siksa cak Allah, moal nu disiksa sasaha nu zolim, nu sebenerna mah nu zolim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh, kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna. Naudzubillah min zalik. Mentak sing hade urang boga anak beusi mabok, nak ulah sok mabok lah. Abah ngahalangan mabok bae. Lain kitu eta teh haram kula, abah mah abah bae. Widih, kok haram. Mengkonon sira. Orang nguping orang rungu sira. Hei, ka dieu siapan anak aing. Anak bae bah, geus kula mah kula boga jalan sorangan, abah mah abah bae geus ka ditu dedeuketan jeung Allah, kula mah kula bae. Lain kitu bener ge sia nu nginum, sia nu haram, sia eta anu tanggung jawab. Tapi lamun Allah murka, aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia dipeuceut sia ku aing. Kudu kitu ka anak teh teges. Sia nu disiksana aing kabawa, tetangga aing kabawa, tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana. Ih sia. Kalau ditakut kos kitu awasan jadi lega. Gara-gara sia eta, masya Allah. Aduh, jasanya ieu mah keur carita ayat pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi. Lain baheula bae horeng terus datang ka kuari. Wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasyirin wa mundzirin, ngabubungah kanu iman bakal dibere sorga ganjaranana, nyingsieunan ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal. Duh Gusti Allah. Itulah Rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasyirin wa mundzirin. Dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah, nurut atuh ka Allah, make aturan-aturan Allah. Lamun nurut ka Gusti Allah, Allah nyadiakeun sorga. Rasul teh baheula karari itu datang ka terakhir utusan Allah nu ku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah.
lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak cek Allah ulah mabok cek Allah ulah zina cek Allah ulah judi cek Allah ulah korupsi tapi kitu bae nah ieu bakal ka neraka disiksa imah di dunia kene wa imah engke di akhirat selalu kitu Rasul ku hari Kangjeng Rasul teh dihina ku hari penghinaan pembuatan film nu kukulai caritakeun kamari anu dubesna langsung dibom bahkan dubes dibom dubes lagi paeh dilulu sekaligus di Irak mah di Irak belasan nu paeh orang Amerika kemudian di Iran mah loba jasa berbagai negara kuari geus loba dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika termasuk di Indonesia lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika ujiannya dibelum di Indonesia ge. Ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang. Masyaallah. Kalau Bandung ngomong sabarana mah teu kudu ditangtangan cenah. Kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti jana jualanana eta termasuk kana laku. Kuduna mah diantepkeun bae terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah. Eta mah hanya sekadar teu ngomong teuing bae kuduna cenah diantepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jam moalna naon tangkorak sia meureun mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia je nu ku urang ku ari diimankeun diimani ku urang ku ari bacaan sholawat kemudian ku ari dicaci maki teu urang ye paeh sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang paeh sahid ke paeh ku ari paeh maning ku ari ka sorga naon hesena sih matak di Jakarta kemari hampir-hampiran bahaya gede ya mah tutup langsung diperintah kunjungan gitu SBY langsung kudu ke Inggris ieu mah teu meunang diabaikan langsung harus ada pertemuan dengan Obama lamun henteu aya pertemuan awas rakyat Indonesia nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu lalagaan ku ari geus kikiran bae teh ditanya cuma ditanya langsung di Bandung di Jakarta ditanya hei sia teh salat-salat ge pasti ngabela-bela aing geus jelas teh salat lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka mun aing ngabela meureun aing ka surga sanajan teu salat ulah loba omong sia di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta tenang aing geus seket tagong bobolokot cek cenah teh geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing teu ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina teu bisa ngomong eta jelema aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik pejabat sia-sianeun hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ieu wah ku ari kalang kabut Amerika tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup bahayana gede jasa langsung kontak ke Banten bagaimana ini seluruh pesantren wah tuh pesantren titah perang langsung kasar rusak ieu geus nu di dar siap atuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkeun deui amat Amerika tuh kaki tangan Amerika bae puasa amat sih saha kaki tangan Amerika ya otomatis Golkar aduh Gusti Allah lagu nyeun bae Amerika ieu lamun geus dihitung ku ari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang geus 100 sih mah lain lalagaan asa kapanggih bae Amerika geus bae aya nu dipencit sagali mah digorok set sia aduh hantem jeung urang Amerika nu urang nu aya nu eleh urang nu itu pokona terus bae mah geus terus bae mah wah ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh kaum kiai geus dibejaan kumaha hehehe tuh kiai mah geus hese nu paeh jadi salateun tidak aku ngahareupan nu paeh geus biasa nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh ya ieu mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa berarti teu sieun paeh atuh henteu
jia tuh sedang banyak engke paeh kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik ieu pasti bakal aya rahasia. Geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi. Terus dihina terus. Hudang kuari mah dunia. Tapi eta hudang gitu hese. Ko Saddam Hussein saha nu nitah eta hudang diulah-ulah. Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis, Saddam Hussein mah anu tetep bae masyarakat cinta bae hese bae. Hese. Eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah, geus ditutup informasi tentang Irak, tentang Baghdad, udang bae dunia kabeh. Datang ka jelema lahir wayan eta di ngaranan Muhammad Saddam Hussein. Padahal mah kunyim jelema. Saddam Hussein bae. Eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah. Kuari dunia kabeh hudang. Wah, kobo di Timur Tengah. Yes, pokona mah kabeh kedutaan barali kuari ke Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia. Di Indonesia teh anu beradab, sopan di Indonesia mah masih kena bisa. Masih kena bisa, tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus bangun, kita harus siap, kita harus tempur apapun yang terjadi. Sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian. Ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi. Mantak istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya sagala penghinaan, hudang seluruh bangsa siap. Istimewa eta sakitu nama nu mantak masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan. Nyawa bener jantung kuda nang di mana teh eta? Mas, tapi bener lain lalagaan. Coba ge taliti. Berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu puluya peleye cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar. Yang masa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar. Kita bangsa Indonesia yang sangat agamais, kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa, siap bangkit perang eta Ki Hasyim mentak tekatahan. Nah iya SBG lamun geus Ki Hasyim ngomong kos kieu geun waduh ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasyim teh eta teh tadi nu mabok ge milu. Atuh asal geus kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya. Masya Allah. Nah, tutup. Begitu Ki Hasyim ngomong, memeh Ki Hasyim ngomong mah henteu. Memeh Ki Hasyim can ngomong mah henteu tutup. Tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke kitu kedutaannya. Harus lapor segera. Ieu tak instruksi langsung. Teu diamankeun, segera pulang. Bahaya gede ieu mah sebab kiai na geus ngomong geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ye kiai atuh kiai mah mandian nu paeh siap ngariung siap marhaba siap ngeridit siap kiai mah jago lu teh siap ieu perang atuh parantina kiai perang mah ge atuh siap bae geus ulah hese-hese mentak cek ulah ge ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. Geus kebel cenah ieu. Teu dipake-pake cek ieu. Kamari ieu keur rencana aya Amerika maka anak deui ka anak deui.